telepon euy. Mana ya? Saha ya? Halo, assalamualaikum. Oh iya bos. Iya ha. Jakarta. Oh iya. Boleh juga tuh. Iya ha. Ha. Oke ha. Oke siap bos. Tinggal datang aja bos ya ke tempat saya ya. Oke yuk. Waalaikumsalam. Gimana jika ada rezeki nomprok ya lah. Iya ngomong-ngomong siapa di mana ya? Kita makan air mana? Hei, kenaon sih ya? Naon? Tong kemeresan sulu yo, teman-tuan ke urang. Yo, masih heula. Air jadi nomprok ya orang yo. Rezeki nomplok naon gitu? Iya ya kan. Aing teh minta nerima telepon. Nah, disipin. Apa nih disipin? Heeh, nyaho. Heeh, bawa tuh orang teh. Anak anak sukses di Jakarta. Jadi produser. Terus? Nah, tadi teh nyebutna ada kontrak nutup orang, channel orang. Kontrak naon? Kontrakan? Ih, ayo mana? Banyak tuh nganterin kontrak. Lain kontrakan mah Ima urang ya. Lain kontrak, urang yang mana? Ngerti tuh? Oh, heeh. Teu ngarti ieu. Oh, geus lah pokona mah. Nu penting mah maneh milu jeung aing kali itu. Ayo. Heeh. Ayo. Macek urang mah pokona mah ieu mah. Milu ka mana? Tuturkeun aing pokona mah. Kayak ku aing papatahan. Oh iya tuh. Aduh, dasar budak tell me. Pokoknya mah kay, yang mana kudu nurut ke orang. Soalnya pisuk sasinya. Sing serius mana sing bener ya? Ya rezeki orang ya. 2 miliar kay. Pokoknya mah. No. Goblok, esa kunaon? Naon anjing tajong gitu? Nuturkeun Abah. Abah mulung batu, urang mulung batu. Abah mau betkeun batu, urang ge mau betkeun batu. Goblok siapa? Ayo. Maksud aing lain kitu. Maksud nama tuturkeun aing leumpang nguruskeun kontrak. Ya ampun. Ayo soalnya keringnya tah. Soang bari latihan heula ya urang. Nah, yuk Yo. Ieu teh da lain heureuh ya ieu teh. 2 miliar urang di kota teh. Eta teh duit. Wah, segede kumaha eta. Nah, duit. Banyak kertas mah tuh. Itu makana. Ayeuna memeh si bos datang, urang cuma latihan heula. Ayo atuh yuk, kumaha? Yuk diajarna. Pokoknya mah maneh sing bener-bener latihanna udah sampai ngecewakeun ka bos kek. Nah, 2 miliar, Beng, 2 miliar. Gede teu. Sagede mimpi sia jeung mimpi aing. Si hayang beunghar lin. Beunghar mah kan hayang sagala cukup. Beli imah cukup, beli mobil cukup, kawin kaduaan cukup. Oh, ayo tuh urang semua tripod tuh, jangan latihan. Ayo, bawa barang. Bruh. Ayo telepon tinggi saya. Ya, halo, assalamualaikum. Ya. Oh, nggak jadi sekarang. Oh ya udah nggak apa-apa. Berarti besok kesininya ya. Oke ya saya tunggu ya. Yo waalaikumsalam. Hei, terjadi ayeuna euy. Oh atuh, bae. Nyawa teh ketemu orang balik mah. Yuk. Bae balik. Nah, poe ayeuna bos datang ye nu Jakarta teh.
Bos. Kemana? Bosan ngontrak urang teh ya. Oh, nu kontrakan. Heeh. Kontrakan. Nah, ya uang tuang latihan itu supaya mana saya lancar. Hese teu. Mau atuh biar hareup. Aya tuh. Oh, mana ulah perlu ngapain gitu kira. Heeh. Ampun, teuing. Nah, belah dia yo, menahan yo. Nya, kamari di dia nya, cicing. Aing ka di dieu tutun kamera. Oh. Oke. Ya. Kade tah? Tah. Wah, tenang. Terus urang kudu kumaha ieu? Heuh diajar action. Kayak ku aing dua patahan. Gitu mun cek aing teh A, mana kudu A, mun B kudu B. Ngerti? Oh, atuh. Sok kumaha? Tah, ayeuna kei. Sama meh bos datang, mana diajar heula acting. Supaya lancar ke. Tah ayeuna mana bagian acting pura-pura kalaparan tah. Ngerti tuh? Cantik. Sok siap ayeuna. 1 2 3. Ya. Hah? Gua tuh ngomong. Salah kucing bae, aing mah tuh geus direkam. Ya bingung urang tas dahar tadi. Jadi asa kumahanya? Da hese. Aduh, aing sia geun geus sabar. Kamari mah pura-pura keur acting. Sing bener. Dia teh nyaha mana ka 2 miliar. Ampun aing mah. Udah punuh ngak porongok gitu. Tuh, bos datang tuh. Mulai kira latihan. Sok atuh, kira latihan. Oke, saya mau lihat latihan anak sekalian sebelum dikontrak sama saya. Oh iya nu gaduh kontrakan. Aduh, siapa cicing? Kacau pokoknya mah mana mah. Tah, kayak ayeuna maneh acting, pura digulung reungit. Tah kumaha ekspresi maneh tah? Kamu keur digulung reungit. Siap nya? 1 2 3, action. Aisyah kan itu ngomong-ngomong. Dadeng kita ge eueuh. Aduh, Atuh bobogoh naon? Da reungitna. ngelakeun itu ku bos itu di Jakarta. Ngerakeun, ya kumaha sih ya? Sok, cing serius ya. Kesempatan saya kasih 2 kali lagi. Tah, coba dengekeun sia. Mana kudu batal. Ngerti? Lagi cantik. Udah ya. Sekarang mah saya kasih 2 lagi kesempatan. Oke. Nah, jadi sok lanjut. Oke. Nah ayeuna teh maneh pura-pura keur bungah tah, nya. Tah, maneh teh bogon ekspresi maneh waktu mau keur bungah. Nah, nya. Oke? Mulai. Aduh, Aisyah ku nang ngomong. Sugante acan. Da tadi mah dihitung hiji 2 3. Oh, pancet aja disebut mulai. Ini disebut mulai berarti mulai teh mimiti. Sok. Aduh, ya ampun. Aduh, kieu mah pusing saya. Tuh. Gagal ya. Coba. Gimana bos ya? Sekali lagi kesempatan. Oke. Gagal deui, saya pulang ke Jakarta. Sok, sekarang saya kasih 1 kesempatan deui. Ya. Tah, dengekeun kemana keh? Nya. Yo, mana orang gagal ya 2 miliar sih inget ya. Oke? Ayeuna maneh jadi kontraktor penagih hutang. Debt collector. Oh, maaf bos. Ya, debt collector. Ayeuna ekspresi maneh kumaha tanya? Siap. Yo. 1 2 action.
baca gini kau curik sih kau mewek. Ini aing mah. Kau kenapa jadi nangis? Aduh. Uyang saya juga pusing. Kenapa jadi nangis? Saya ingat nanti ada yang menagih hutang. Uangnya gak ada. Balik. Udah gara-gara sial untuk foto bos ini tuh. 2 miliar ya 2 miliar leungit. Ya gara-gara sial. Ayo udah sampai.